Oh, nu eta anu jalmana rada sengklek geuning. Nu eta nya. Nu eta sigana mah. Ai jalmina sengklek jeung teu nama terang abi ge. Kan pada wae tenar geuning sok jualan obat yang budug cenah. Ayo, Aya, ai bumi nama aya kapan dah kan jalmina aja teu araya. ai maneh teh erek ka saha, erek ka imana ka jalmana. Ayah kependak ya? Kapan dah kai bumi nama mung jalmina teu araya geuning. Jika nama ayah di saung gerak. Saung paling mananya? Itu udah itu tuh. Oh di belah ditu. On. Di gue ini gerak pelarian. Oh, mana tuh teh? On. Si emak ka mana ya sendong ka wae teh. Ih, mama. Ini ka dieu. Sarugo mah. Neng. Tah geuning emak ih. Kami. Alhamdulillah nengnya si cengek teh meni salubur. Tuh. Bisa aya jang modal nikah neng jang neng. Modal nikah. Nya. Kita mangget meureun, Mak. Ih, Siapa naik istri kudu aya we. Dilakutin kita maget sadayana urang teh kudu persiapan. dipeser istri mah atuh mak Nengnya tepan istri oge kudu aya we atuh yang persiapan. Haji lain butuh aing da mau bebelaan neneangan gimana si Aji wong aing gimana jauh jiwa lepai sawah udah anjir sumpah naga aing punten badai tumaros Itu maros naon jang? ieu teh badai naros bumina Mang Jiwong anu sok ngajualan eta geuning obat budug sareng obat kesrek turun bro sampar nantinya anu sagala we nu penyakit kitu teh oh nu eta anu jalmana rada sengklek geuning nu eta nya nu eta sigana mah ai jalmina sengklek jeung teu nama terang abi ge kan pada wae tenar geuning sok ngajualan obat yang budug cenah terang teh teh oh nu eta nu sengklek anu rada kitu yang jalmina aya tuh kan situ bumina tuh Tuh bobina. nu mana teh eta nu aya saung eta tah saung di depan tah oh nu itu Anu dengan warna merah bata tuh. oh nuhun atuh teh tapi kada sengklek tah oh nuhun disingkat anak sengklek Bade tumaros Tumaros naon? ai bumina Mang Jiwong paling mananya Bumina Mang Jiwong. on Oh. Tuh di ditu. lebih Deket tuh bola ditu. oh anu sok ngaicalan obat budug Obat buduk, obat burut, obat kesrek, paling itu eksim, kesemutan, on turun bero, nya on eta modal encer. on nu mana Oh itu. on atuh Bola ditu. alah pada tamu we Harus ganjal mata. Ayah kependak ya? kapan lah kai bumi nama mung jalmina teu araya geuning Jika nama ayah di saung gerak. saung paling mananya Itu udah itu tuh.
Mari belah ditu. Mohon. Di gue ini gerak pelarian. Oh, mana tuh teh? Mohon. Ayo, Aya, ayo bumi nama ayah kapendak kan jamin aja teh cara ya. ai maneh teh erek ka saha, erek ka imana ka jalmana. Kamang Jiwong. Mang Jiwang mah iya pan di dieu. Anu muntah tadi nyarios. Kita tadi kumapan maneh mah nanyakeun ge imahna. Nyatu sing peka we akangna. Peka-peka kunyuk sia. Geus puguh neangan ge imah. Ya, geus puguh nyawing teh neangan imahna nyamareun butuh ka jalmana. Cok saha lamun nanyakeun imahna nya imahna, lamun jalmana langsung mentana erek ka Mang Jiwong kitu, lain erek ka imah Mang Jiwong nya ku aing dituduhkeun ka ditu imahna. Salah hangat gawekeun tungtungna teh. Lain ngagawekeun maneh hayang naon si jeung aing. Hah? Yo. Hah? Ya pan aing teh butuh ka jalmana. Ya iya jalmana sia mah nanyakeun ge imahna. Ah ngomong teh tadi ame aing tuh kudu katonggok. Kunyuk siapa sia teh nanyakeun teh imahna. Ya, Samsul. Aing teh geus puguhnya nanyakeun imahna teh butuh ka Aing mah jalmana. Jiwong lain Samsul nah sia jadi Samsul ngaganti ngaran batur padu bae. Bukan sawe nyapekeun ka aing kalau kage. Nyapekeun kumaha sia nu salah nanya. Salah nanya kumaha? Yo erek ka si Mang Jiwong kitu lain ka imahna ku aing dituduhkeun ka imahna mah di ditu teh imah aing mah di ditu. Yo, moh. Anya bau deui teh sia geus ngadar poteuy naon geus teh. Akan bangke ucing kemari. Kunyuk sia sukan teh bantke bagong anjing. Yo, ayo teh ya. Mantak nanyakeun jalma imahna butuh ka jalmana di mana-mana ge Di kitu. mana-mana ge lamun erek ka jalmana lamun nek nanyakeun imahna ku aing ditujukeun tuh imah aing mah di ditu. Oh, astagfirullah. Yo, tanyakeun ka Bapak Kiai jig teu percaya mah. Sia mah belet pisan nih rup teh. Ngalieur Aing sorangan hayang kumaha jeung aing. Hah? Anjay.